Tong disebut orang babakan kaleraing. Lamun teu bisa mehan gitu. Demi Allah aing mah. Dodet ku aing. Anjing nalah eta naon sia. Sorry beh. Maaf aing Doh. Goblok ngadopak sia rupak aing. Nantep payangna kumaha? Di mana orang teh? Di mana tuh? Coba kayak di mana sih? Depan itu ini orang teh. Pan ini. Pakai disebutkan di mana selalu. Ini awana ka gunung. Jauh-jauh ka gunung. Teh eling balik pantai teh tuh. Mending hees demi Allah aing mah. Waya kiamat tong make ka gunung menyeri-nyeri awak hees kekepan pamajikan. Oh bener. Mehena. Udah bosan pamajikan batur atuh. Siap wae tuh. Demi Allah pamajikan batur semua. Ngeunah demi Allah kekepan pamajikan batur teh sensasi reuasna beda. Pasti. Ulah. Mulia tak ulah. Dengan mun kapangi genyur, aduh leteng barena oge. Resiko eta mah. Resiko eta mah. Jangan bos berat. Ulah. Mabok sih tak mabok. Mabok, paingan atuh. Aing mah. Bejana cenah penambang gelap ya kodaran demi Allah bikeun ka aing kieu ku aing sia teh mabok ame wani mehanana anjing di lemah di babok pan mau inget naon tong disebut urang babakan kaleraing lamun teu bisa mehan gitu demi Allah aing mah dodet ku aing. Anjing nalah eta naon sia. Sorry beh. Maaf aing Doh. Goblok ngadopak sia rupak aing. Aduh. Sorry euy. Lieur demi Allah aing mah. Dunya kot kata daek cicing kieu. Rasa manehna. Eta da sia mah mabok atuh da. Ngehanetan bos demi Allah. Tak ulah kitu sia teh. Mai ngalah. Ulah nyodot teh bener ngewa. Hirup-hirup aing nu mabok aing nah make pipilueun kana urusan aing. Pokona masuklah. Ulah mikiran aing da urang mah geus kieu hirupna. Pikiran mah anak jeung pamajikan maneh bisi teka bere parab bisi teka bere dahar pikiran da aing mah geus kieu buktina aing mah demi Allah aing mah lain maneh beak sabaraha botol naon nginum 3 botol arak naon orang tua anjing telepon kata unyang anjing wae sia teh cipas mahal teuing bos mahal teh teu kabedag berenang topi miring tara make topi da geus sidik gudugul aing mah vodka teuing teh nyaho mun podol mah nyaho aing Nginum naon sih teh? Teh kotak bos. Nah rek mabok kumaha? Manya teh kotak mabok sih teh. Pan oplosanana jeung ti kotok anjing sih teh. Gelo sia mah. Gitu. Demi Allah pahang euy. Nya pasti ari kitu. Yang aman ku polisi oge moal dicerekan. Amanna kumaha tah amanna? Sok batur mabok orang tua naon nu kali itu arak aing mah mabok nu kitu mah dicerekan bos demi Allah.
ditanya oke mabok naon sia teh ti kotok Pak paling seuri Oh bener. eueuh dina undang-undang na mabok di kotok make jeung ditewak narda ngomong nah si meni nah jempe wae sia teh berbeungeut jiga gehu teh lain kos du kasep kasep aing mah Rasana mah kasep. diuk diuk alam mangga linggih naon anjing linggih oh cuman aing nagih sorry sorry aduh pusing aing demi Allah alah Aduh, dan gitu tuh. bengkean ya lamun hayang tuak dewak kitu heug nepi ka beres nepi ka akar-akarna Sungguh lebih ke akar-akar. naon eta penambang gelap demi Allah aing mah bakal tutuluyan kieu jeung kieu Oh, pasti. ayeuna nu gawena ditarewakan bosna teu Tah eta. anggar demi Allah aing mah bosna tah make otak tah ieu lain sabotak-botakna demi Allah aing aya filosofina nu kieu teh filosofi kumaha dengekeun ku encep-encep kabehanana di dieu nya lamun jelema botak di tengah kahareup eta jelema teh pinter kana masa depan ya lamun jelema botak di tengah ka tukang eta pinter kana sejarah ari maneh botakna kitu aing mah urut gering panas demi Allah aing mah jang naon make jeung ngomong kitu mah kumaha aing we anjing sia sirah-sirah aing barina ge pokona mah uruskeun we hulu sia kayaknya diuk diuk nitah anjing emang siapa bapak aing goblok hai diuk sedeh diuk sia macam-macam sia macam-macam demi Allah sia diuk sia bos demi Allah sia oh anjing lah namanya diuk aing goblok sedeh demi Allah mungsat piwirna teh leung lamun teu bau jengkol mah Jebrot. kuna naon aing mah isieun mah teh ku geuleuh ku bau jengkolna aing mah demi Allah Bau sieun ku pahang. Kara banget jika jamaroti teh sia. Lain samaruk manehna teh kasep we seseranganan. Heeh. Eka batu ngahina ngana serangan. Geus harup bos ya. Aratos ulah aya.